Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapang deui sareng simkuring Ujang Combro. Dinu danget ye simkuring bade macakeun deui dongeng kalawan si Kabayan ngingu domba. Mangga ka pamirsa wilujeng didangukeun. Usum halodo harita teh katiga entak-entakan, hese cai hese dahareun, tegal gararing sawah bareulah telaan. Patani mah dibere kitu teh bingung, sabab kahirupan jeung kahuripanana sasat ngandalkeun hasil tatanen jeung ingon-ingon. Hesena neangan kipayah dina usum halodo teh. Ku si Kabayan oge karasaeun sawah nu landeuheun imahna anu biasana sok ledo teh ayeuna mah ngahgar gararing. Boro-boro dipelakan pare, genjer jeung tutut ge parae. Kitu deui balong gigireun sawah sarua garing. Atuh laukna kapaksa dibajongkeun di murah mare. Da moal nya rek ngadaharan wae lauk saban poe. Kang Kabayan kudu maha atuh ari urang teh ngingu domba ge hese jukut jang parabna. Malak lauk eueuh caina. Geus puguheun tatanen nu sejen mah eueuh nu jadi, ceuk Nyi Iteung dina hiji mangsa. Ngajak nyarita ka salakina dumeh ka tenjo keur rineuk. Nya eta akang ge keur mikiran eta. Teung, teuing kudu kumaha da heueuh kitu salah kieu lain. Ari eueuh caina mah tapi sabar we lanan. Sugan we moal kapanjangan halodo teh. Tembal si Kabayan panonna anger melong balong nu ngahgar. Asa geus lila halodo teh Kang. Nya kitu ari nandangan kaayaan anu teu dipikaresep mah sok asa lila. Beda deui jeung keur sagala loba. Sabulan teh asa sapoe. Jadi wayahna we lanan. Ulah kapalang nya sabar. Jabati kitu da lain urang wae nu nandangan kieu teh teuing. Nya batur ge sarua jep jarempek. Torojo silam sijan toloba omong si eta mah. Gek diuk dina tungtung golodog. Nyuplak dudukuy. Terus ngarahuh. Panonna melong kana tangkal peuteuy. Nu ngarangrang leubeut. Kunaon nam sijan? Katenjona bangun nu bingung mani ngarahuh kitu. Ceuk Nyi Iteung bari melong. Nu ditanya leledarek nembalan teh. Kalahret ka si Kabayan. Boga keneh bako Kabayan. Jawab heula pananya Nyi Iteung. Ulah sok kitu pamali. Tenang loba bako mah. Ngan eueuh pahpirna. Tembal si Kabayan ayem. Lam sijan garo-garo teu ateul. Terus ngarobah diukna. Sila tutug. Bingung teung urusan domba. Urusan domba kumaha? Nyi Iteung bangun penasaran. Geus 4 bulan ngingu domba nu Haji Odo. Rek neungah maksud teh ngarah boga anakna. Da meuli mah teu kabedag. Ongkoh teh taunna hareup rek nyunatan si Jalu. Tapi nya kitu dasar nasib centong kaleng. Tara kapalang ari nu balangsak dibere halodo teh cilaka. Teung lam sijan mani ngelengis terus ngarahuh deui. Jigana teh nyaan keur bingung usahana ninggang digagal wae.
nya cilaka kumaha. Heeh, kuring ge jadi penasaran Jan. Cilaka kumaha ari maneh? Si Kabayan milu nimbrung. Sabab omongan si Lamsijan matak pikarunyang. Barabat Lamsijan nyaritakeun pangalamanana. Kulantaran hese jukut dombana di Paraban tangkal cau. Ngan teu dicacag heula, ampar-ampar we. Mimitna mah mata kresep. Sabab domba teh rampusna keur da lapar meureun gegereyeman. Isukna kitu deui da jukut mah eueuh. Menang saminggu dombana teh di Paraban tangkal cau. Ari tadi isuk-isuk dombana kapangi geus ngebugigag. Butungna kembung. Lamsijan penasaran. Nah domba make kabebeung kitu. Beuteung domba dibedel. Pajejet lir bola kusut. Lamsijan colohok. Ras inget domba teh di Paraban tangkal cau nu teu dicacag heula. Puguh bae matak hanjelu sagede gunung. Hanjakal ka bina-bina. Tah Kabayan cek Lamsijan mungkas omonganana. Paeh domba teh Jan. Lain paeh modar. Lamsijan tandes ngomongna. Jiga nama ambek campur handeueul. Tapi rek ngambek ka saha? Tungtungna nyelek kana angen. Pusing we. Sabar Lamsijan. Da anu kena ku apes teh lain urang wungkul. Kuring tadi ngadenge beja. Urang Cimalaka mah komo aya nu kapireupeunnan. Cek Nyi Iteung tatag. Ti ditu mah ngabeberaha teh Lamsijan sangkan ulah sedih teuing. Wah, Lamsijan jebi. Terus ngomong deui kapireupeunnan. Lain musibah atuh. Dikicepan ge cager. Kuring mah meunang dedengan 4 bulan geus lagu anakan dombana paeh. Jaba teu kapencit deui. Pan lapor dikubur. Pokona mah katuruk katutuh katitih ku kari-kari. Sabab kudu ngagantian ka Haji Odo. Da kitu perjanjianana. Rek untung teh kalah buntung. Rek di mana ngagantianana cing. Lamsijan papeta. Terus ngabalieur we. Yan urang Cimalaka mah kapireupeunnan ku gilinding truk. Cek Nyi Iteung. Ah, modar atuh. Nya heueuh. Maneh masuk ka mana wae ngobrol teh. Teung ulah kitu. Karunya ka Lamsijan atuh nu keur bingung. Bantuan mikiran anggur mah. Kumaha nulunganana? Cek si Kabayan dari anaker. Milu ngarasakeun kana kasusah Lamsijan sobatna. Tah heueuh, kumaha carana teung? Bingung kuring teh. Cek Lamsijan. Leungeunna ngagaramang kana dompet bako nu ngagoler hareupeun si Kabayan. Tapi rek ngalinting terjadi. Na papirna beak. Daun kawung eueuh deui aduh nih dikawatireun. Nya kumaha tuh? Da lain teh hayang nulungan. Urang teh sasat pajenggut-jenggut hulu gundul. Tembal Nyi Iteung daria. Da puguh sarua pada keur bingung. Heeh, bener tah kitu Jan. Lain teh hayang nulungan euy. Da kuring ge sarua keur sagala tengah lagu. Tuh balong saapan laukna kapaksa dijual murah-murah. Ayeuna mah iwal ti kudu sabar tawakal Jan.
ulah kendat nandada kanu kawasa sogan we buru-buru aya hujan ngarah tutuhan harurip deui lam sijan ngarahuh deui jika nama hese mapalarkeun anak domba nu ngabugigat kabebeng ngalangkang bae dina ciptaan nu kabayang ti samemeh nama moalila deui anakan mangkaning turunana 2 tangtu anakna teh hiji ewang jeung Haji Odo ari ayeuna domba teh kari jenatna tungtungna ukur ngobrol nyaritakeun ka bingung ku ayana halodo panjang hatelam sijan rada kaubaran da memang teh kurang-kurang ngan kasusahna beda-beda geus seubeuh ngobrol lam sijan amitan terus we bali heuleut saminggu ti harita ka imah si Kabayan aya nu datang tayalian iwal ti Haji Odo nu kakocap loba dombana semah ditarima kalayan somea malah nyi Iteng mah hideng nyungguhan cai tiluan ngariung ditepas sanggeus tarapi pok si Kabayan nanya punten Pak Haji kuring teh asara rewas kasumpingan tamu anu taya iber heula ti anggalna nah aya pikeun saeun naon kitu nuhun Kabayan kuring teh gasik ditampi gancang ditarima komo make jeung disuguhan sagala kuring teh ngahaja tepung aya badamikeun saeutik kitu tembal Haji Odo ngomongna dariana keur perkawis naon Pak Haji kieu Kabayan barabat Haji Odo ngadadarkeun ka sang tukangna pangna datang ka si Kabayan anakna anu ngan hiji-hijina ngumbara ka Bogor jiga nama betah da make jeung hayang nyieun imah sagala ari Haji Odo geus kolot di imahna ukur duaan jeung pamajikanan anu sarua geus papada kolot teu kacatur kumaha badamina ngan kacindekanana Haji Odo rek milu ka anakna ngan berat lantaran ninggalkeun pakaya boh sawah boh ingon-ingon sawah jeung kebon rek dihapekeun ka dulurna sina polah sakumaha mistina engke hasilna rek dibagi 2 nu jadi pamikiran teh domba aya keneh nu can kauruskeun rek dijual lebar da murah kawan tu hese jukut ditengahkeun eueuh nu daekeun da sarua hese parabna eta ge nu aya hayang nengah ngan ku Haji Odo teu dipercaya dan nu ti heula ge bae kabebeng si Kabayan ngahuleung teu wani rusuh nyanggupan sabab ku sarerea gesa kasaksi jeung karasa ngurus domba dina kaayaan halodo panjang lain pagawean enteng geus puguh lam sijan ge kalah karurugian lantaran hese jukut keur parab domba tapi barang dipikir Haji Odo teu niat nengahkeun teu niat ngahutangkeun deui tapi bahasana mah teh mihape ari mihape hardina amanat di eta lembur dina jalma anu sakitu lobanangan manehna nu dipercaya ku Haji Odo asa dosa mun teu disanggupan teh sabab Haji Odo keur manggih kasusah mun manehna mampu tapi teu nyanggupan jalma naon atuh nu kasebutna lila ngahuleung tapi can meunang kacindekan Kabayan kukuring oge kaharti
Memang lain pagawean enteng ngurus domba dina kaayaan kieu mah. Sararea ge ngamaklum da puguh keur hese jukut. Tapi kuring teh bingung. Domba teh bibit unggul hese neangan gantina. Lamun tumpur teh lebar. Cik sugan aya milik sararea. Kuring minta tulung. Mihape domba salila kuring nyaba ka Bogor. Cek Haji Odo. Panjang lebar ngadadarkeun kasusahna. Bakat ku hayang ditulung. Kumaha nya teung? Si Kabayan ngareret ka pamajikanana. Hatena tetep bingung. Teu wani nyanggupan bisa ngajaga amanat. Kek Kang Kabayan ulah rusuh tepuguh. Ari dombana sabaraha siki? Cek Nyi Iteung. Tah nya sabaraha siki Pak Haji? Sajodo, jalu hiji, janten hiji. Tembal Haji Odo bari nembongkeun 2 ramo leungeun katuhu. Jika nama kaurus Kang Kabayan nya ari itung satuju mah heug urang tarima. Barang ngadenge kitu Haji Odo kacida bungaheunana. Nyebut nuhun mani sababaraha kali terus cengkat rek balik heula nyokot domba. Ari si Kabayan jeung pamajikana coroloho kawas nu can kumpul lembutan. Teu kungsi satengah jam. Haji Odo geus datang deui dituturkeun ku tatanggana. Nu nungtun domba sadua-dua. Kabayan tah masrahkeun domba. Wayahna ingu ku maneh. Engke mun kuring balik ti Bogor rek dicokot deui. Atuh engke mun maneh hayang neungah nyako. Moal dikoretkeun ku kami mah. Ayeuna mah piara we heula. Sabot kuring nyaba teh kitu cek Pak Haji Odo. Minangka ngijabkeun pamagsudanana. Nya ari percaya ka kuring mah mangga Pak Haji. Tembal si Kabayan. Ih heueuh, aban tadi ge geus dipedar panjang lebar. Kuring mah percaya pisan ka maneh. Sakeluarga. Mun geus ditarima ku maneh, kuring rek pamit. Sabab rek beberes bawon nyaba. Sumohon mangga ditampi Pak Haji. Geus kitu mah Haji Odo amitan. Malah make ngajak sasalaman sagala. Bral mulang dijejapkeun ku panetep. Sanggeus Haji Odo jauh si Kabayan karek sadar ngeunaan kandangna. Tang, ieu domba kudu di mana nundana? Heeh, da meureun kudu di kandangan. Dicangcang di luar mah bisa aya maling, mangkani barang amanah. Kumaha tuh Kang Kabayan? Cek Nyi Iteung kalah Malik nanya. Ke kumaha nya? Karek mikiran kandang nanggeus bingung. Kumaha marabana yeuh. Tapi keur saheulaanan mah di kolong we. Teung jabat teh kitu da kangaranan nyaba mah moal saendeng-endeng sugan we Pak Haji teh 2 poe oge balik. Nya kajen atuh. Tapi anggar kudu dipager Kang. Urang palang we ku awi. Da boga sesa mager balong. Gancangna carita si Kabayan jeung Nyi Iteung gembleng hatena. Miara domba kalayan sabar. Menang 2 poe mah karasa keneh ngarumasna. Tapi kadituna mah asa geus biasa we. Ngingu domba teh geus dianggap kawajiban hirupna.